A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Wa minan nasi sareng eta tetep ti sapalihna manusa. Man ari jalma yu'jibu ngagetkeun ka anjeun naon qauluhu obrolanana itu man fil hayatid dunya dina urusan kahirupan dunia. Wala yu'jibu jeung teu ngagetkeun qauluhu obrolanana itu si man ka anjeun fil akhirati di akhirat. Limukhalafatihi karena nyulayanana itu si man atawa qauluhu li'tiqadihi kana patekadana itu si man. Wa yushidu jeung nyaksikeun itu man bersaksi alias bersumpah teh Allah ka Gusti Allah alama atas perkara fi qalbihi tetep itu ma dina hatena itu si man. Innahu saektosna itu si man muafiqun eta anu ngakuran anu metukan liqaulihi kana obrolanana itu siman. Wahwa bari ari itu siman aladul khisomi eta anu banget ngamusuhna. Sadidul khusumati tegesna anu banget ngamusuhna laka ka anjeun. Wali atba'ika jeung ka pirang-pirang pengikut anjeun. Li adawatihi karena ngamusuhna itu si man laka ka anjeun. Wa huwa jeung ari itu mayu jibuka qauluhu al akhnasub nu suroikin atau syarikin eta Akhnas bin Syarik. Kana geus bukti itu Akhnas munafikon eta jalma anu munafik. Huluwal kalami anu manis obrolanana li nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yahlifu sumpah itu si Akhnas annahu kana saektosna si Akhnas mukminun eta jalma anu mukmin anu iman bihi ka Kangjeng Nabi wa muhibbun jeung anu cinta lahu ka Nabi. Fayudni teras nyaketkeun itu payudi teras nyaketkeun Kangjeng Nabi majlisahu kana tempat salikna Akhnas. Fa'akdaba teras ngabohongkeun hu ka itu si Akhnas Allahu Gusti Allah. Hartosna fa'akdaba teh muka kabohongan gitu maksudna mah. Jadi ku Allah dibukakeun kabohonganna itu si Akhnas. Fi dzalika dina itu halaf dina sumpah atawa syahadah kesaksian mangga. Wa marra jeung geus ngaliwat si Akhnas bizar'in kana pepelakan wa humurin jeung pirang-pirang keledai himar li ba'dil muslimina nu tetep itu zar'in humur kagungan sapalihna jalma-jalma anu ari Islam. Fa ahraqa tuluy ngaduruk itu si Akhnas hu kana itu zar'in wa aqara jeung mencit itu si Akhnas ha kana itu humur lailan dina waktu peuting. Kama qala sapertoskeun tos ngadauh Allah taala mahalur Allah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wa idza tawalla jeung di mana-mana ngabalieur itu man insorofa tegesna mengkol itu si man angka ti anjeun sa'a maka lempang itu si man masya tegesna lempang itu si man fil ardi di bumi liufsida karena yen supaya ngaruksak itu si man fiha di itu ardi atau liufsida karena yen rek gawe karuksakan itu si man fiha di ardi wa yuhlika jeung yen ngaruksak itu si man al hartha kana pepelakan wan nasla jeung kana pirang-pirang ternak.
Min jumlatil fasadi ari ieu yuhlikal hartha wan nasl eta tetep tina sapalihna sakumpulan karuksakan. Jadi eta teh sebagian loba deui karuksakan nu dipigawe ku eta mayu jibuka qaluhu alias si Akhnas bin Sarik teh. Wallahu sareng ari Gusti Allah la yuhibbu eta teu mika resep al fasada kana karuksakan. Ay la yardo tegesna teu ridho Allah bihi kana itu fasad. Wa idza qila jeung di mana-mana dicarioskeun lahu ka itu si mayu jibuka qauluhu ittaqillaha naon ittaqillaha qaul ittaqillaha ittaqi kedah takwa anjeun Allah ka Gusti Allah fi fa'lika dina padamelan anjeun akhodat maka muncul hu ka itu si man non al-izzatu gumede hamalat tegesna nyantel hu ka itu si man non al-anfatu rasa bangga rasa non rasa superior lebih mulia wal hamiyatu jeung kaseng serem bergairah alal amali kana gawe bil ithmi kana dosa alladzi anu amaro parantos marentah Allah bittiqaihi kana ngaraksa kana itu alladzi kana ngajauhan kana itu dosa fahasbuhu mangka ari nu nyukupkeun ka itu si man yujibuka kafihi tegasna anu nyukupkeun ka itu si mayu jibuka jahannamu eta neraka jahannam wala bisa jeung yakin kacida gorengna non almihadu tempat sare alfirosu tegasna tempat sare hiya ari itu jahannam. Wa minan nasi sareng eta tetep ti sapalihna manusa man ari jalmi yasri ngajual itu man yabiu tegasna meuli itu man nafsahu kana dirina itu si man ayabdulu tegasna ngerahkeun itu si man hak kana itu nafsah fi taatillahi dina taat ka Allah ibtigoa mardatillahi karena nyuprih kana karidoan Allah tolaba mardatillahi tegasna nyuprih kana karidoan Allah ridhahu tegasna karidoan Allah wa huwa sareng ari itu mayasri nafsahu Suhaibun eta Suhaib lama ada dina samangsa nganyerikeun huka itu Suhaib sal musyrikuna jalma musyrik kabeh hajaro maka hijrah Suhaib ilal madinati ka Madinah wa taroka jeung ninggalkeun itu Suhaib lahum karena itu si musyrikun malahu kana hartana Suhaib wallahu sareng ari Gusti Allah raufun eta dat anu maha asih bil ibadi ka pirang-pirang hambana Allah haitsu arsada sakira-kira parantos ngabimbing Allah hum ka itu ibad lima kana perkara pihi eta tetep dina itu ma ridhohu ari karidoan Allah wa nuzila sareng diturunkeun fi Abdillah bin Salamin dina tingkahna Abdullah bin Salam wa ashabihi jeung pirang-pirang sahabatna Abdullah bin Salam lama admu dina samangsa garumede itu Abdullah bin Salam wa ashabi as-sabta lama admu dina samangsa ngagungkeun itu Abdullah bin Salam wa ashabi as-sabta kana sabtu wa karihu jeung mika ngarewa itu Abdullah bin Salam wa ashabi berarti teh orang-orang muslim nu asalna beragama Yahudi sebabkan ngagungkeun Sabtu sabat muncul orang Yahudi mah al-ibila kana onta ba'dal islami dina sabadana asub kana Islam naon ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah ayat anu 6 jadi naibul fa'il tina wa nuzila ya ayyuhalladzina he inget jalma-jalma amanu geus ariman alladzina udkhulu kudu arasuk maraneh kabeh fisilmi dina Islam bipat hisini kalawan dibaca patasina bisalmi tiasa wa kasriha jeung kasrosina fisilmi
al-islami tegesna Islam. Kafatan barina secara keseluruhan. Halun ari kafah eta janten hal tarkibanana minas silmi tina lafad silmi. Aifi jami'i syara'ihi tegesna dina sadaya pirang-pirang syariatna Islam. Wala tattabi'u jeung ulah naluturkeun maraneh kabeh khutuwati syaitani kana pirang-pirang lengkahna setan. Turuki syaitani tegesna pirang-pirang jalana setan. Aitazinahu tegesna hiasanana setan bitafriki kana berpecah belah. Innahu saektosna setan lakum ka maraneh kabeh aduun eta anu ngamusuh mubinun anu nyata. Bayinul adawati tegesna anu jelas ngamusuhna. Fa in zalaltum mangkalamun ti soledat maraneh kabeh miltum tegesna nyimpang maraneh kabeh anidukhuli tina asup pijamiihi dina sakabehna Islam. Mimba dimajaat dina sabarda geus datang kum ka maraneh kabeh naon al bayyinatu pirang-pirang bukti nyata. Al hujaju tegesna pirang-pirang hujjah argumentasi. Al dhahiratu anu jelas ala annahu kana saektosna Islam hakun eta anu bener. Fa'lamu mangka kudu nyaraho maraneh kabeh annallaha saektosna Gusti Allah azizun eta zat anu maha agung. La yu'jizu moal ngapeskeun moal ngelehkeun huka Allah naon sayun hiji perkara oge anintiqomihi tina ngadegkeunana Allah kana adab minkum ti maraneh kabeh. Hakimun tur anu maha bijaksana fi son'ihi dina pada melanana Allah. Hal yang duruna teu narempo itu jalma-jalma mayang duruna tegesna teu narempo itu jalma-jalma yang tadiru nungu-nungu saha atarikuna jalma anu naringalkeun kabeh adkhula kana asup pihi dina Islam. Ila ayatia kecuali yen datang humka itu tarikun saha Allahu Gusti Allah ay amruhu tegesna urusanana Allah parentahna Allah kaqaulihi sapertoskeun dawuhanana Allah oh ya ti amru rabbika datang urusan pangeran anjeun non maksudna ay adzabuhu tegesna adabna Allah. Jadi lamun engke-engke nunda-nunda kana asup Islam secara keseluruhan sementara geus apal bahwa Islam teh bener maka jalma-jalma nu kitu teh lolobana naon kaburu kena azab gitu. Fidulalin dina pirang-pirang iiuh kalangkang jangiuhan jam'u dillatin ari dulal eta jamana lafad dillah iiuh kalangkang atau naon popoek gitu tah minal gomami tina mega as-sihabi tegesna mega wal malaikatu jeung malaikat wa kudia jeung geus di tetepkeun naon al amru urusan tamma tegesna geus sampurna naon amru hilakihim urusan ruksakna itu tarikun wa ilallahi jeung wungkul ka Allah turja'u bakal dikembalikeun naon al umuru pirang-pirang urusan bil binai kalawan dimabnikeun lil maf'uli kana maf'ul jadi dibaca majhul turja'ul umur wal fa'ili jeung dimabnikeun kana fa'il tarji'ul umur fil akhirati di akhirat fayujazi mangka bakal ngabalas Allah sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.